Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Imam Dulfiarirai di kelas 11 IPA 2. Jadi abdi bade ngadamel video tugas Sunda tentang biografi. Tokoh nu dicandak di tugas ieu nyaeta Tatang Koswara, seorang sniper Indonesia. Tatang Koswara dibabarkeun di Bandung, Jawa Barat, dina tanggal 12 Desember 1846. Tatang Koswara dibabarkeun di keluarga golongan militer. Bapakna Abdurrahman nyaeta seorang anggota kepolisian Indonesia nu bertugas di unit Brimob. Tatang Koswara mimitian asup ka militer di tahun 1966. Tatang Koswara ngadaptar di Sakola Calon Tamtama di Pangalengan, Jawa Barat. Karirna sebagai seorang sniper Indonesia di saat menghadiran pelatihan nu biasa dikenal sebagai MTT atau Mobile Training Team. Tatang Koswara pensiun di tahun 1986 jeung pangkat terakhirna sebagai pembantu letnan 1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.